Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Ialah Kangjeng Nabi mere gambaran zikir diteruskan ku Sidina Ali melalui Sidina Abu Bakar Siddiq karamallah radhiyallahu anhu, terus di Sidina Abu Bakar melalui jalurnya masing-masing, Sidina Hudzaifah jalur masing-masing, Sidina Ali jalur masing-masing. Di dunia kaitung torikoh teh, di Indonesia NU geus ngitung torikoh teh aya sekian aya sekian aya sekian, hanya tetap hiji torikoh anu luar biasa di dunia, Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Lamun zikir nangan sakadar datang ka cangkang doang, kos kumaha kiai? Antakula bilisanika la ilaha illallah, ta salat maca la ilaha illallah, di Pemda maca la ilaha illallah, di kantor maca la ilaha illallah, di Senayan maca la ilaha illallah. Bung Raden Omama malah make gitar, la ilaha illallah na make gitar. Salah kiai? Wallahu alam. Salah jeung henteu urang tingali definisina, antakula bilisadika la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah nah henteu bisa ngarobah akhlak. La ilaha illallah dibaca, la ilaha illallah teh didengungkeun, la ilaha illallah teh disyiarkeun. Malah kula pernah dititah mimpin la ilaha illallah nasional zikir di Senayan. Keheula besi leutik teuing bebereana teu kauji. Kula mah kudu gede bae. La ilaha illallah. Sering kiai maca la ilaha illallah, masyaallah, alhamdulillah. Lamun dinu sugih panjang la ilaha illallah. Lamun dina tiluna nu maotna susah 11 la ilaha illallah cangkang. Masyaallah. Komo Habib mah lamun susah udah bari liwat aja dah la ilaha illallahnya, yang penting sholawatnya aja bego. Masyaallah. Nah la ilaha illallah teh lisan, la ilaha illallah na akur diomongkeun ku sahabat, ku kiai, ku ustad, ku pedagang, ku pejabat, la ilaha illallah maknana akur tiada Tuhan selain Allah. Ngan wadah la ilaha illallah na ieu qalbu, lamun ieu qalbu la ilaha illallah na hayang dunia, la ilaha illallah na hayang berkat, la ilaha illallah na hayang pangkat, la ilaha illallah na hayang jabatan. Nah iyalah la ilaha illallah cangkang. Bahkan cek Imam Ghazali, walakinnahu qad yasduru minal munafiq alladzi yukhalifu sirruhu jahroh. La ilaha illallah ieu teh kadang timbul ti munafik. Apan si Junaid ge maca la ilaha illallah tapi pan mabok. Ngarah ngalana ge mukmin si mukmin orang pengkolan. Goblok zina. Maca la ilaha illallah. Ngarana baragus si mukmin si Junaid si soleh. Tapi mabok. La ilaha illallah udah dibaca. Salat ora. We mangkono di korang. Iya, anak setan dari kronjok ke merene wede ikut zikiran mendampingi jaki kaya nu jelas mah sing hade. Kemudian para qorin alhamdulillahirabbil alamin tadi kurang parantos dikupingkeun salah sahijina nu kusim kuring dimulyakeun. Seluruh panitia anu sakieu luar biasana sebulan penataan dalam rangka haul Tuan Syekh begitu antusias anu ku simkuring dimulyakeun. Kalayan inayah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah anu biasa orang hadir setiap minggu di majelis ta'lim, tapi dina minggu ieu berubah wajah. Orang pindah tempat di masjid anu setengah anggeus. Alhamdulillahirabbil alamin. Perlu diketahui saketik bahwa masjid ieu dibangun selama 8
ka 9 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin, eueuh dana ti pamarentah sebab sieun besi teu ditarima. Lain terek mere sebab mukun mere disoekeun ku kula atau pakai meuli Innova. Nu bantak Bupati Zaki tentrem di dieu tiis yakin ieu masjid atuh pasti sebab teu nyumbang pan. Maksudna lain teu endeg ngan ulah. Ulah nu mentak di bejaan lain di masjid ieu bae, di masjid mana bae ulah. Supaya zikirna mantep. Lamun katempelan duit pamarentah tunduh zikir. Ieu mah bupati urang buringas kadeleuna. Nyaho manggih jahe nyaho naon. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Simkuring di dieu hanya kawasiatan ku almarhum titah neruskeun lalakon ala kadar thariqah, tapi lain berarti ahli thariqah. Hanya ngajelaskeun bahwa di dunia aya thariqah jeung ulah sambarangan asup thariqah, ulah sambarangan ngaku thariqah. Di antarana ialah aya silsilah nu setiap hal disampaikan almarhum Abah Simkuring kenging wasiat ti guruna ialah Kiai Arsyad bin Haji Ismail Cilongo. Kiai Arsyad kenging wasiat ti guruna Kiai Dahlan bin Arjai Tanjakan. Kiai Dahlan nampi wasiat ti guruna Kiai Husein Carita. Kiai Husein Carita nampi wasiat ti guruna Kiai Asnawi Caringin. Kiai Asnawi kenging ti Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim kenging ti Kiai Ahmad Khotib Syambas. Kiai Ahmad Khotib Syambas kenging ti Kiai Syamsuddin. Kiai Syamsuddin kenging ti Syekh Muhammad Murad. Syekh Muhammad Murad kenging ti Syekh Abdul Fattah. Syekh Abdul Fattah kenging ti Syekh Kamaluddin. Syekh Kamaluddin kenging ti Syekh Utsman. Syekh Utsman kenging ti Syekh Abdul. Kitu Syekh Utsman, Abdul Karim, kemudian kenging ti Syekh Abu Bakar, kenging ti Syekh Yahya. Syekh Yahya kenging ti Syekh Hisamuddin, Syekh Hisamuddin kenging ti Syekh Waliuddin, Syekh Waliuddin kenging ti Syekh Zainuddin, Syekh Zainuddin kenging ti Syekh Syarifuddin, Syekh Syarifuddin kenging ti Syamsuddin, Syekh Syamsuddin kenging ti Syekh Muhammad Hatta, Syekh Muhammad Hatta kenging ti Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz kenging ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul, Syekh Abdul Qadir kenging ti guruna Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak Al-Mahzum, Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak kenging ti guruna yane Syekh Abdul Hasan Ali Hakari, Abdul Hasan Ali Harkali kenging ti guruna Syekh Abdul Farad At-Turtusi, Syekh Abdul Farad At-Turtusi kenging ti Kiai Abdul Wahid At-Tamimi, Kiai Abdul Wahid At-Tamimi kenging ti Abu Bakar Shibli, Abu Bakar Shibli kenging ti Abul Qasim Junaidil Baghdadi, Syekh Abdul Qasim Junaidil Baghdadi kenging ti Syekh Siri Sikti, Syekh Siri Sikti kenging ti Syekh Marufil Qurhi, Syekh Marufil Qurhi kenging ti Syekh Musa Abdul Hasan Musa Ali Ridho, anjeunna kenging ti Musa Al-Kazim, Musa Al-Kazim kenging ti Syekh Ja'far Shadiq, Syekh Ja'far Shadiq kenging ti Syekh Muhammad Bakir, Syekh Muhammad Bakir kenging ti Syekh Imam Zainul Abidin, Imam Zainul Abidin kenging ti Sayyidina Husain, Sayyidina Husain kenging ti Sayyidina Ali, Sayyidina Ali kenging ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Nabi urang kenging ti malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Jibril kenging ti Rabbul Izzah Allah subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Selamat datang. Nyana teu pahaman mun selamat datang. Marhaban bikudubik. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ternyata berputarnya waktu ti detik kana menit kana jam ka poe ka bulan ka tahun teu karasa. Lamun ku urang ditafakuran di muhasabah tahun kamari haul panggih deui jeung ayeuna masih di lubuk mata. Satahun eta ternyata lamun ku urang dihitung 365 poe. Lamun dijamkeun kali 24 bakal nongol 8.760 jam. Lamun Habib Rozak umurna geus 70 tahun kali eta tereh modal. Lamun kurang ditafakuran umur eta sebagai modal. Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an wal asri, demi waktu. Allah ngajelaskeun waktu sebab eta adalah merupakan modal. Nu mantap kadituna innal insana lafi khusr. Sanyana manusia yakin lolobana rugi. Ieu teh berarti keur nyaritakeun untung apa rugi. Quran geus ngajelaskeun ternyata lolobana rugi sebab cek Kangjeng Nabi annasun niamun, manusia orang keur sarare kabeh ge. Ke fa iza matu intabahu. Lamun geus sakarat kakara. Oh jaheuh aya alam kubur teh. Kitur mudi ku ari keur ngimpi jadi mui. Zaki bupati urang keur ngimpi jadi bupati. Habib Rozak ngimpi asa jadi Habib. Kementerian Agama keur ngimpi nyana di dunia. Anu usaha keur ngimpi nyana asa jadi manajer. Nu tani keur ngimpi jadi petani. Teu karasa eta impian-impian eta teke ketika Israel datang. Oh, horeng aya hirup di alam nu itu. Alam anu tatadina urang baheula di alam alastu. Ketika Allah nyarita ka roh, wahai arwah alastu birabbikum, qalu bala. Lain tah maneh teh ngadenge wahai arwah kaula teh ieu pangeran anjeun. Bala cek arwah sumuh. Roh teh murni suci. Cek Gusti Allah maneh bakal diturunkeun ngan aya wadah awak jasad. Di jero awak bakal dibere nafsu. Kade maneh teh cek Gusti Allah geus percaya bahwa pangeran teh kaula diasupkeun hiji-hiji ka jasad masing-masing bari diberean nafsu. Cek Gusti Allah lamun maneh balik ke alam nu itu bersih deui tanpa terkontaminasi ku nafsu bakal disadiakeun sorga. Tapi lamun maneh kababawa ku nafsu, kajaring ku nafsu, kabelit ku nafsu bakal disadiakeun tepira jahanam. Lumayan. Mangga cek arwah teh abdi bade nurut ka Gusti badar rapih we abdi mah. Mangga diturunkeun plek roh ka Ibu Atut atasan Pazaki ngolembar roh diasupkeun ka Wawan teu kuat teu roh diasupkeun ka Habib Rozak
kawin malulu roh diasupkeun ka kiai takabur malulu hampir nu salamet ya begitu endek asup kaliang kubur TKB kabawa ku nafsu. Iyalah an-nasun niyamun, manusia teh molor ternyata. Di mana maut kakarak hudang. Ku ayeuna sakitu cak Kangjeng Nabi tuturkeun kaula memeh maut hudang heula. Mata kaula mah bisa perem tapi hati kaula mah henteu. Qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat. Mata mah perem tapi hati mah bentak. Urang mah mata bentak hati molor. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah urang dina poe ieu mieling kana hiji waliullah anu geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi urang waktu Kangjeng Nabi di Aras rek naik solodor aya hiji roh kapayunan Kangjeng kemudian sampean Kangjeng teh ditaekeun kana pundakna cek Kangjeng Nabi mana anta saha anjeun cek tuan Syekh kaula teh cucu tuan saha ngaran Abdul Qadir ditinjak ku Kangjeng Nabi plek Kangjeng Nabi naik cek Kangjeng Nabi qadami hadhihi ala raqabatika wa qadamaka ala raqabati kulli wa waliyin wa waliyatin lillah dampal suku kaula aya di luhureun pundak anjeun wahai Abdul Qadir cucu kaula dampal suku anjeun aya di seluruh pundak seluruh wali. Iyalah nu diangkat jadi kutubul aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani mirip jeung Kangjeng Nabi salah sahiji kamiripanana lamun Kangjeng Nabi teu pernah kaantelan ku laleur unggal kitab urang teangan dina kitab supi nu mana bae hanya hiji nu akur jeung Kangjeng Nabi dina pada laleur teu daekeun ngentepan lam yahtalim qattu tahamut lakon abada wa matasa aba aslan fi mada zamani min hudawabu falam tahrabu ma waqa'at zubabatun abada fi jismihil hasan teu daekeun laleur ka Kangjeng Nabi mah ka Habib Rozak mah beuh pohara incu tinggal incu digembrong terus kitu kene ka Tuan Syekh teu daekeun laleur teh nu mantak muridna naros ya Syekhi aya naon kok aneh Tuan mah teu pernah bae kaentepan ku laleur aya naon cek Tuan Syekh Abdul Qadir hiji-hijina manusia incu Kangjeng Nabi ngan kaula hungkul anu laleur teu wanian ka kaula. Nah justru dipertanyakeun kunaon Tuan sebab laleur mah gambaran hiji sosok binatang anu aya di manusia kalakuanana panggoreng-gorengna jeung pangbiadab-biadabna anu teu boga moral adalah laleur nya nama euteup di mana bae aya makanan amis laleur euteup aya makanan pahit laleur euteup aya makanan basi laleur euteup aya makanan-makanan nu teu ngeunah cak urang laleur euteup ditei kebo laleur euteup ditei sarwiti euteup bae laleur teu kira-kira laleur mah dibangke ge laleur euteup bae nu mancak cek teh Syekh manusia bakal digambarkeun kos laleur di mana selalu nimbrung di mana bae kiai di partai aya kiai di pamarentah aya kiai di zikir nasional aya kiai laleur hese neangan kiai nu lain laleur kuari Zaki ge bingungan cak Zaki di kabupaten kiai laleur kabeh atuh meureun janyanana piteup nah hiji laleur jeung piteup keheula tenang
iya lain cak kula cak tuan seh mun marah ka kula marahan sia tuan seh aing mah narjamahkeun bahasa tuan seh di akhir zaman tahun 2014 kiai bakal jadi laler kabeh sebab pamarentahna pitek kabeh Habibna anak pitek wah cenah kiai ora sok sombong ja kiai osok aya di imah camat aya di imah bupati aya bahkan di saluhureun imah bupati je kiai aya keur ieu kapanggih ku kula di Jakarta di imah pejabat yang marhaba eta cenah mun laler tah lain aing mah keur nepakan laler tah kade bahasa Tuhan Syekh anu luar biasa indah didengekeun anak nikmat karasana nyelesap ka jero hate jang tobat mah ku baha Gusti Allah ya karim hiji-hijina bahasa Tuhan Syekh mah pohara jasa nu mantak Tuhan Syekh teh ngahudangkeun urang supaya urang teh ulah hees bae abeh urang hirup ku ari teh hudang katempo geura alam kubur katempo alam akhirat dek di mana baik orang hirup jadi kiai sing jadi kiai lu nempo alam akhirat jadi ustad sing jadi ustad lu nempo ke alam akhirat jadi pejabat sing jadi pejabat lu nempo ke alam akhirat jadi pedagang sing jadi pedagang lu nempo ke alam akhirat jadi petani sing nempo ke alam lu itu jadi karyawan gitu kene lamun geus kos kitu senangeun Kangjeng Nabi urang Indonesia moal kadenge anu korupsi moal aya iya mah kakarak 10 sedangkan janji 50 40 deui Haji Mamin bingung hitungan sebabnya nage bakal kena ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah annasu niyam kumaha atuh sangkan urang teh sadar nu hese geja sadar kufar Mekah didatangan Kangjeng Nabi teh nu sadar saeutik lolobana mah teu sadar Abu Jahal ningali mukjizat Kangjeng Nabi teu sadar Abu Lahab nyaksian mukjizat Kangjeng Nabi teu sadar Abu Thalib kitu kene teu sadar justru sulitnya adalah sadar ku ayeuna sakitu sadar nu bermanfaat zikir memeh maut sadar bermanfaat zikir memeh kiamat kiai atuh aya urusan zikir mah teu kudu dititahan kamari di Senayan zikir nasional jaki pudoli ge di ongkosan pan ka ditu kori-kori sarua bae loba tambah zikir nu kitu mah kiai di imah kandidat zikir aya nu endek calon lurah zikir endek calon bupati zikir istighosah zikir tapi kumaha ieu zikir nu mantak cek Imam Ghazali la ilaha illallah kalimatut tauhid wa tauhid huwa jauharun nafisun la ilaha illallah kalimah tauhid tauhid adalah mutiara anu indah nu mahal hargana nu henteu setiap manusia boga walahu kasrani ngabogaan dua cangkang cangkang kahiji cangkang kadua kakarak datang ke lubna ialah Kangjeng Nabi mere gambaran zikir diteruskan ku Sidina Ali melalui Sidina Abu Bakar Siddiq karamallah radhiyallahu anhu terus di Sidina Abu Bakar melalui jalurna masing-masing Sidina Hudzaifah jalur masing-masing Sidina Ali jalur masing-masing di dunia kaitung torikoh teh di Indonesia NU geus ngitung torikoh teh aya sekian hanya tetap hiji torikoh anu luar biasa di dunia Qadiriyah wan Naqsyabandiyah lamun zikir nangan sakadar datang ka cangkang doang kos kumaha kiai antakula bilisanika la ilaha illallah ta salat maca la ilaha illallah di Pemda maca la ilaha illallah di kantor maca la ilaha illallah di Senayan maca la ilaha illallah Bung Raden Omama malah make gitar la ilaha illallah na make gitar salah kiai wallahu alam salah jeung henteu urang tingali definisina antakula bilisadika la ilaha illallah
tapi la ilaha illallah nah teu bisa ngarobah akhlak. La ilaha illallah dibaca, la ilaha illallah teh didengungkeun, la ilaha illallah teh disyiarkeun. Malah kula pernah dititah mimpin la ilaha illallah nasional zikir di Senayan keheula besi leutik teuing bebereana teh kauji kula mah kudu gede bae. La ilaha illallah sering kiai maca la ilaha illallah masyaallah alhamdulillah lamun dinu sugih panjang la ilaha illallah, lamun dina tiluna nu maotna susah 11 la ilaha illallah cangkang. Masya Allah. Komo Habib mah lamun susah udah bari liwat aja dah la ilaha illallahnya, yang penting sholawatnya aja bego. Masya Allah. Nah la ilaha illallah teh lisan, la ilaha illallah na akur diomongkeun ku sahabat, ku kiai, ku ustad, ku pedagang, ku pejabat, la ilaha illallah maknana akur tiada Tuhan selain Allah. Ngan wadah la ilaha illallah na ieu qalbu, lamun ieu qalbu la ilaha illallah na hayang dunia, la ilaha illallah na hayang berkat, la ilaha illallah na hayang pangkat, la ilaha illallah na hayang jabatan. Nah iyalah la ilaha illallah cangkang. Bahkan cek Imam Ghazali, walakinnahu qad yasduru minal munafiq alladzi yukhalifu sirruhu jahruh. La ilaha illallah ieu teh kadang timbul ti munafik. Apan si Junaid ge maca la ilaha illallah tapi pan mabok. Ngarah ngalana ge mukmin si mukmin urang pengkolan. Goblok zina. Maca la ilaha illallah. Ngarana baragus si mukmin si Junaid si soleh. Tapi mabok. La ilaha illallah udah dibaca. Salat ora. Memang kono di korang. Iya, anak setan dari keronjok ke merene wede ikut zikiran mendampingi jaki kaya kula wau jeung bupati teh akrab debantak teh asa-asa batur sakola ngan nyana lulus kula henteu tapi di akhirat kula lulus jangan henteu. tenang engke di dunia nyana nulungan kula, di akhirat kula nulungan nyana kan ka surga kabehan. Mantap. Iya, bongkar gerage. Coba bongkar gerage. Ke, mana nu sebut cangkang? Nu disebut cangkang teh mafil khalqi. Watak kebiasaan aya di makhluk. Iya, eta adalah qasrun. Mafil khalqi qasrun. Kebiasaan nu aya di manusia di makhluk eta adalah cangkang. Piceun eta gerage bakal ngeunaheun matana coba kuari kunci, celina coba kuari kunci, sungut kunci. Da Sidina Abu Bakar mah mata tadi kunci, celina dikunci, sungut dikunci. Kangjeng anu nyaritana moal aya sahabat kaula anu selalu ngunci sungutna. Cik coba di mana eta orang meuli kuncina jeung kos kumaha kuncina? Di apotik mana nu aya kunci itu? Kunci celi atau kunci mata? Kos kumaha bentukna? Oh, lain berupa pisi. Kunci eta mah adalah mujahadah. Nu tadi nafsu, nu ditendenkeun ka diri urang. Roh kahalangan ku nafsu iyalah kudu dimujahadahan cik atuh perang ngaranna. Mantek Kangjeng Nabi nyaritakeun perang jeung kafir mah bisa sakiceup saminggu selesai, sabulan selesai, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun selesai. Kurang kumaha dahsyatna perang Badar tapi sakedeung, Uhud sakedeung, kamari ieu Irak, Iran sakedeung lah, kamari ieu multinasional sakedeung lah. Perang aya geus tapi perang jeung nafsu mah datang ka maot. Cik piceunan atuh piceun kuari. Kebiasaan nu aya di makhluk kangeunahan dedeleuan, kanikmatan dedengean, kanikmatan aambeuan, lazatna lisan leta. Kitu keneh zakar, teu meunang mahin jahe. Moal naik-naik.
Nah, pice capek Kiai. Oh nu teu capek perang. Waduh cenah ieu mah teu kuat jasa. Kuatkeun. Gening Kiai barisa, gening wali barisa. Mulai kudu kumaha atuh Kiai, kudu boga guru, teu boga guru mah moal bisa. Macaan urang dina buku nu tadi wiridan diwirid sanajan sederhana ulah diwirid di imah edan sia. Ulah cak aing ulah kudu ijazah heula Habib Rojak ke setengah edan. Ulah sederhana eta mah hanya nyambungkeun ka Tuhan saya supaya urang di aku jadi murid dina thariqah teh aya seperti kitu. Adapun diomean mah ai wiridan nu aslina moal katotor, moal anggeus datang ka asar. Wirid tas ieu mah asal bae ku almarhum Abah cirian cenah jang dibacana ieu ulah kabeh sakieu bae. Emang kunaon gitu? Wow, lamun dibaca kabeh pinsan kabeh, hesenangan nyieun kuburan aing. Pinsan kabeh sebab aya wajdu bakalna. Wajdu teh penemuan hati, istilah ahli sufi wajdu. Ketika orang babacaan anu bersilsilah dengan sedirina asa ngalayang di mana wajdu ngaranna. Kok asa indah, kok asa ngeunah. Kok air zikir urang mah di imah teu ngeunah. Di kuncian ku urang. Urang ngalawudu make baju nu bagus sing aing hayang zikir supaya geunaheun. Eueuh. Teu nikmat sebab teu nyambung ka ditu eueuh wajdu. Geus sajam teu ngeunah bae tungtungna mah ka kamar nu hiji deui. Alhamdulillah pabajikan ngongkong ieu nu mantep mah. Ieu wajdu kakarak ieu mah. Leuwih ti wajdu tah mah anakan ka dituna. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah make tuntunan mursyid. Dibere cara cing la ilaha illallah. Narikna handapeun bujal. Urang mah handapeun bujal teh eta bae pan. Tarik dua jari taekeun ka dieu, buang ka dieu. Luhureun susu katuhu dua jari, banting ka dieu. Handapeun susu kenca dua jari. Illallah. Gideugna aya maknaan, napasna aya maknaan. Tah dengan tuntunan guru mafil khalqi bakal leungit. Geuning ngeunah. Ketika mata urang di perangan, ceuli di perangan, irung di perangan, sungut di perangan dengan parabot alat zikir ka Gusti Allah, nikmat. Mukalah pintu akhirat, kakarak muka doang encan datang kadeuleu. Urang siap nolak karena dunia. Ya dunia, tolak tuki, tolakatan wahidatan. Wahai dunia, ditolak ku aing sia, tolak hiji. Cak dunia kok hiji tolakna, besi aing ruju deui ka sia. Loba nu raruju deui ku hari pugu kiai. Oh hiji bae heulanan. Nikmat zikir teh masyaallah karim. Ketika dilanjutkeun ku guruna, lantaran geus wayah lanjutna. Nikmat kanikmatan teh datang deui. Akhirat datang ku hari. Ya karim. Ditolak dunia dengan tolak dua, akhirat datang. Setelah akhirat datang dipeluklah akhirat. Tolak tilu ku aing sia cara Sidina Ali. Ya dunia, tolak tuki salasan. Lantaran geus pelukan jeung akhirat. Ketika akhirat dipeluk, Allah cahayana bersinar ke jero hati. Nurul haq, nurul ilah, nur ilahi. Cek orang-orang akhirat pada damelan Gusti Allah. Akhirat sesuai ku aing dicabut. Ndek ditolak ku aing si akhirat, teu hayang aing ka si akhirat. Ndek ka mana atuh cak akhirat? Kanu nyieun sia aing mah. Kos kitulah zikir teh. Nu mantak kudu aya nu nungtun. Mantak baheula di urang terkenal aya Buyut Mansur. Mursyid. Aya dua manusia nu datang ka Buyut Mansur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon? Kula hayang ijazah zikir. Ijazah zikir. Aya ka dieu. Masantren teu baheula, masantren teu naon. Iya, masantren. Duaan kabeh masantren. Oh masalah. Iya aya deui nu datang, sia masantren teu? Henteu. Ulah sia mah ka ditu. Nu teu masantren teu meunang cek Buyut Mansur. Nu masantren. Saurang-saurang asup ka kamar.
Ditawajuhan kebenaran naik datang ka wiridna Allah Allah Allah. Geus datang ka zikir hifzun nafsi. Urang macan pernah ngitungan napas urang 1 jam napas urang 1008. Lamun 24 per hari kali 1008 sabaraha? Cepet atuh sia, aja mawa HP pan sia mah. Hararese jasa. HP na parati bobogohan malulu. Beb, cepet beb. Berapa tuh jumlahnya? Lamun satahun napas sabaraha? Geus pernah diperhitungkan lobaan dipakai zikir apa lobaan dipakai kana dunia? Encan pernah orang. Niamun. Seorang diurukan ku Buyut Mansur. Allah kajrahu keluar Allah keluar. Seorang deui maneh mah zikirna naik ulah nyana keur ditawajuan ge pan aing mah dibere ulah cakur ya datang ka imah dongeng Aisyah tadi ijazah zikir ijazah dibere naon Allah 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 sesuai jeung napas Aisyah aing mah ulah aja kumaha aing ge bingung wirid ta ulah ieu bingung aing ge salah meureun ta Buyut Mansur kunaon mere ulah aing puyeng aing mah nya wirid ulah aing mah neuk ya Allah aing mah jeung teu kudu make tasbih wirid kos kitu mah sesuai jeung napas keur lempang keur diuk di luhur mobil keur sila keur ngedeg sesuai jeung napas Allah ngan teu meunang bapak-bapak ibu-ibu kabehan teu meunang sebab eta mah lanjutan tina la ilaha illallah engkena moal beres datang di universitas bae henteu ka SMA heula wah moal beres menang sabulan urang ka ditu deui kunaon dek ngalaporkeun wirid mah nya ulah ayo atuh ka ditu deui Waalaikumsalam oh sia cek Buyut Mansur muhun abdi endek ijazah wirid teh oh ayo adi asup ka kamar sia mah naiknya Allah pas si keluar si asup kade si naiknya tuturkeun ulah kieu deui bae zikir ulah puyeng aing aduh ieu aing digancakeun ulah teu beres si zikir salah kajen kumaha ge lista maja 3 kali utama urang ka ditu deui salah ya guru ya mere wirid ulah di Sukabumi mah uka di Brojak tong uka mah datang deh Waalaikumsalam sia datang ka dieu ka 3 kali dek danyakeun wiridannya mohon diwirid teh ku sia diwirid tolol sia henteu goblok kumaha atuh aing wah aing mah emang carekanan guru meureunana gade diuk ya nah menurut sia zikir ieu luhuran Allah ta luhuran ulah nyangakeun sadaya-daya kumaha buyut bae aing nanya ka sia ieu luhuran Allah ta luhuran ulah teu bisa jawab abdi tanyakeun coba ka Kiai nu sejen tanyakeun ka Kiai nu sejen atuh luhuran Allah ulah masalah laporan cenah ti kiai-kiai teh horenganan Allah ulah masalah Kiai kudu guguru deui ka aing moal beres sa Kiai zikir nu panghebat-hebat mah ulah eta nu hebat diterangkan cek Buyut Mansur eta mah siloka hartina ulah teh eusi zikir mun maneh bisa ngeusian zikir make makna ulah maneh jadi wali moal kebel seminggu jadi wali
bisa hiber hujanan ente yang ke Bali hiber ka ditu nganti Bali ka dia mungsrut sia manya hiber dipake ka Bali neuleuh ka Kute beureun wah ya cek Buyut Mansur ulah teh hartina 3 hiji mun urang teu boga ulah menta nomor kedua di mana dibere ulah nampik nomor katilu di mana geus dibere aya di imah urang ulah disimpen bisa sia kos kitu sakali deui lamun sia teu boga ulah menta batal sia mun dibere ku batur ulah nampik tarima sebab anugerah ti Gusti Allah lamun geus aya ulah disimpen bikeunnan ka batur bisa sia kitu pohar hese eta mah tuh moal aya hiji-hiji acan selalu aya di dieu tah nah luhuran ulah nu mantet zikir teh ya lisan Allah 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 maknana ulah lain diwirid makna eta mah laksanakeun teu boga cadu kudu menta ulah menta kiai nu nyieun proposal Zaki Puyangeun bupati urang cek Zaki Puyang katanya ini proposal kiai kasih jasa neangan Cilongok wah jakena teh kudu make proposal kene mah bere baes masalah ya iya cadu kudu menta ulah menta nomor kedua dibere ulah nampik tarima nomor katilu aya ulah disimpen bikeunan coba pangneangankeun saurang we kuat mun aya dipake jimat ku aing teh jelema di minyak misikan ku aing dibungkus make kain putih dibeubeurkeun ka dia aing bisa hiber bisa tah sebab lamun geus kos kitu wali ngaranna zikirna geus Allah 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 naik ka ditu na hu pantah kula inget di Baghdad harita sejarah dina kitab sufi di Baghdad ketika tahun baru atawa lebaran raja ngundang penggede ngundang kiai-kiai intelek kiai-kiai anu dianggap mendukung pemerintah jeung kiai-kiai salaf diundang istimewa ta raja ketika lebaran diundang kabeh weh korsina ge geus aya merekan model kos kita kula ge murigak bulu tadi aing merekna mana ieu sial aya merekan aya kabeh us raja mun kuari mah meureun presiden menteri-menteri kemudian gubernur di naon gitu MPR DPR pusat ya di bawahna bupati-bupati araya kabeh camat doang eueuh camat mah handap teh mah kabeh aya kiai ge sarua bangsa kiai-kiai intelek modern termasuk kiai salaf disuguhan ku raja luar biasa aya hiji kiai make samping Rudin make baju Rudin kaos kopehna beureum tuh mawa anjing hideung datang kadinya anjing teh ya disimpen di kursi ayeuna diuk di handap anjing di kursi kabeh neuleukeun isi kiai bego-bego teuing kok jadi kiai atuh kunaon diondang ieu ku raja wah rusak pemandangan situasi jeung kondisi kabur wah teu beres begitu cak tuan raja jamuan-jamuan yang telah disediakan dipersilahkan untuk dicicipi wabeh nginum roti di dahar kiai eta mah teu ngadahar rotina jeung inuman dibikeun ka anjing kabeh bingung haju anjingna sasada pok teu beres kabeh silih kiceupan punggawa kabeh silih kiceupan ku ari mah menteri kulantaran geus teu kuat menteri dalam negeri ngegerokeun MPR ka dieu amankeun eta amankeun dik dikaluarkeun atau anjingna kaluarkeun atau kumaha atau ulah sasada ta anjing akhirnya pidato ketua MPR saudara-saudara sekalian di tengah-tengah haflah kita ada pemandangan yang kurang sedap salah satunya ialah oleh bapak-bapak dan para kiai telah terlihat seorang kiai bawa anjing hitam ini merupakan penghinaan terhadap negara terhadap raja
Bagaimana kira-kira persetujuannya? Apakah harus dibiarkan atau ini harus diusir? Setuju kabeh pemerintah mah usir. Kiai ge nu moderna usir tama kos kitu. Salap deh bangsa sasalapan mah usir. Tinggal hiji kiai. Ulah diusir. Ieu kiai halaj ngaran. Anjing kadeleuna ku mata urang anjing. Padahal ieu lain anjing. Ieu kiai geus bisa ngaluarkeun nafsuna. Nafsu kiai halaj ieu dibentukeun anjing hideung. Nyana mah nafsu geus bisa ditungtun. Geus bisa dipermainkeun kumaha kahayangnyana. Bila perlu nafsu ditendang. Kadang-kadang dituntun. Nyana geus henteu dituduh-tuduh. Henteu dikuasai ku nafsu, malah nafsuna anu diseret ku nyana. Nafsuna anu ditalian ku nyana. Nafsuna kadang-kadang kumanehanana diome. Iyalah seorang kiai anu istimewa. Bapak-bapak mah raja, menteri, henteu pernah ngaluarkeun nafsuna, bahkan di jero dada basi kene aya sabara anjing kene. Di jero bupati, di jero gubernur, di jero menteri aya sabara puluh anjing hideung. Hah? Di jero kiai aya sabaraha kene anjing hideungan. Lain kudu diusir guguru atuh nemah. Lantaran nafsu urang mah hayang diuk dinu ngeunaheun. Nya mah geus hayangeun diuk di handap malah anjingna nu didiukeun di kursi. Pan bapak mah teu kabagian kursi hiji bae ge. Wah, di exit sia ku aing panitia goblok beredan. Teu kabagian kursi aing, pan aing teh pejabat. Pan aing teh kiai nu mulya, kok teh di bagianan kursi? Nafsu teh kos kitu. Tah kiai ieu mah geus bisa ngaluarkeun nafsuna. Lain kudu diusir, urang kudu guguru. Lamun negara bisa ngaluarkeun nafsuna model kiai ieu moal terjadi seperti anu ngadekem di ditu. Salamet ujianana. Kula mah sedih atuh. Lamun Anas kudu ngadekem pan teh kiai. Bejana di Tangerang ge pajak kiai nya nu bakal ngadekem kan kiai. Tuh nya unggut-unggutan heuh. Asana Kipu Doli meureun. Wah, teu beres. Nah, akibat anjingna tadi kaluarkeun. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, thariqah adalah hiji jalan khusus untuk menuju Allah, menghilangkan nafsu, setan, jeung dunia, makhluk. Ketika geus bersih di hate, dititah deui ku Gusti Allah, ulah cicing di leuweung, ulah cicing di imah. Endek saha nu mituturan jelema, kena nyahoeun rukun wudu, kena nyahoeun rukun salat. Mun pejabat kena nyahoeun bener jujur jeung adil, mun petani kudu nyahoeun. Atuh deuk kumaha balander aja kiai nage anjing hideungna masih di dieu keneh. Dibabawa lain puluh ratus anjing. Encan dikaluarkeun mah datang ka modar niamu. Ngolor ketika orang maut digambarkan kalakuan orang waktu keur di dunia. Mataki Husein begitu manehna ngalawudu beres ngalawudu bersih awak make baju nu bersih ka masjid. Betu ka masjid kapanggih ku Syekh Junaidil Baghdadi. Stop. Aya naon mama? Husein teh murid daripada Ki Junaidil Baghdadi nu tadi kurang disilsilah. Wudu deui sia najis. Jageus bersih jasa. Baliknya ka imah mandi, geus mandi heula wudu rapih. Geus rapih maka baju nu bersih ganti. Dengan mantap melangkahkan kaki, percaya dirinya. Itu datang ka lawang masjid. Cek guruna Syekh Junaid, stop. Masjid mah tempat ka Allah, suci masjid mah. Ulah didatangan model sian najis. Aing najis di mana ya? Ya Allah. Mama, abi hija bersih jasa sakali deui sia ka ditu. Wudu. Ceknya sial meureun baju ye. Apa nang pamere bupati gitu ye. Sial ye. Eueuh masalah.
Maksudnya tuh lamun bupati na korupsi aya pajaki mah tuh henteu mantap. Ih, sok salah bae. Tuh lamun bupati Agus Junarang ngerendem. Iya masalah tuh ieu mah aman. Kadituna mudah-mudahan aman selanjutnya. Oh, amin. Deulekeun lamun nyana korupsi ya urang nu ngadili. Janang urang milih pan bener teu? Yeh, ulah hese-hese mun kadenge korupsi bebeja ka kula. Maksudnya dek naon? Dibenta korupsi. Barengan pajaki jeung kula. Mun 1 miliar sing 500. Ah, teu beres. Balikan deui ke dongengnya. Begitu nyana sakali bersih aing mandi. Wudu bersih. Beres pakaian buah nang meuli sorangan. Langsung ke masjid. Itu jauh keneh. Najis ya geus beak cak jalan geus beak abdi ieu wajan kuku bage geus teu bisa coba najis pelebah mana baju sia bersih wudu sia rapih sesuai jeung pikih hate sia najis kunaon tuh di jero hate aya duniaan dibawa ka masjid masjid mah tempat ka Allah ulah sok dibawa hate tah hate najis ya mawa ka masjid hate aya duniaan hate aya hubul jah hate aya hubur riasah najis masjid paranti ka Allah simpen di luar dunia simpen di luar jabatan simpen di luar masjid tahta kerajaan ka jero masjid mawa Allah karak mantep ya Allah ya Rabbi horeng kos kitu najis atau najis lamun kuari disurtil ya hiji-hiji asup ka masjid ulah aya nanaonan kosong masjid kosong panitiaan acan paling ge Habib Rojak datang kadinya ngejengker jana ya Karim urang menyaritakeun urang laler nyaritakeun anjing sejuta anjing aya di awak urang cerita najis awak urang pinuh ku najis masih kena loba keneh cerita-cerita supi komo Tuan Syekh Abdul Qadir memanakibna geus luar biasa kakarak cerita tadi bae ge urang ti buyut bangsur Masya Allah luar biasa urang teh boga jimat ngamanta kukula harita Patriana rada didukung kamari ieu WH rada didukung supaya jadi gubernur hiji kula mah hayang ngaberesan eta doang tang makam nu sajan-sajan mah sabodo lah teh mah makam doang abe urang zarah ka ditu kapanggih jeung sajeng nang ngabangun makam babari pan ieu zarah urang teu puguh situs anu luar biasa nanti doakan Pak Zaki supaya jadi gubernur benar supaya bisa ngabangun Banten benar memeh Zaki atuh WH supaya jadi gubernur nah lamun WH embungan atuh kula aduh Masya Allah iya zarah orang tuh nyaman kapanggih jeung orang Banten teh sieun urang wah iya jawara teh lain ya Haji Kasan mah geus paeh Hasan tapi ya potonganna akur ya gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kula mengisi tentang silsilah kemudian ala kadar nyebit torikoh ulah wani-wani besi aya nu ngembangkeun torikoh mending tanya heula lantaran kadituna bakal cilaka kakara kupasan nomor kahiji kosru kadua katilu kakarak datang ke lub encan diparut dijieunkeun aci kakarak jadi waliun min auliaillah kabelah dituna mun geus jadi wali aneh deui kumaha anehna mun tadi anti dunia geus jadi wali leuwih anti kana dunia ngan duniana ngahadam mantep wali mah model mun baju pang bagusna mun mobil pang bagusna naik Lexus terus wali aduh baby memang geus kletik mun aya nu leuwih luhur ti Lexus mah misalna Rolls Royce ngan aing dihijikeun jeung Wawan meureun brabet ya jadi aneh engke bakalna geus eueuh dunia nuturkeun ngan geus balik teu hayang ceritana masih panjang keneh kadituna lantaran urang mencarita Imam Syafi'i indah jasa kewalian Imam Syafi'i nu ku urang dimazhabkeun pohara jasa nu insyaallah kula minggu hareup jadina minggu bapak-bapak nu kamari diumumkeun Sabtu ternyata minggu ba'da maghrib insyaallah menuju Mesir kemudian Yordan Palestina Mekah Madinah doakeun ku kabehannya
mudah-mudahan kula salamet nu di dieu salamet kabehan urang silih doakeun bisa kumpul deui di minggu kaopat engke. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, can anggeus carita thariqah ngan dicukupkeun sakieu heula ala kadar jang gambaran-gambaran bae encan nyaritakeun tentang karomah-karomahna. Nyaritakeun karomah Buyut Mansur nu sok didongengkeun ku kolot urang, ku guru urang pohara jasa. Aya jelema nu menta wiridan lantaran di lemburna loba pamalingan. Batang ka Buyut Mansur dibere wiridanan apan mantep geus kieu bae wiridanana nya. Wiridkeun ku sia, rezeki geus dibagi milik moal pahili sia nyaho aing leuwih nyaho. Wiridkeun eta ku sia tengah peuting. Ge pamalingan moal daekeun. Beneran. Diwiridkeun rezeki geus dibagi milik moal pahili sia nyaho aing leuwih nyaho. Rezeki geus dibagi milik geus sia nyaho aing leuwih nyaho aya pamalingan ka dieu. Bo, atuh aing dikanyahokeun burungkunya. Sia nyaho aing leuwih nyaho. Ya Allah ya Rabbi. Isuk-isuk nang hampura. Hanaon? Kula hampura. Aduh geus dikanyahokeun kula teu deuk maling. Ya Allah, wiridan manjur amat ieu sakeun. Coba minta ke Habib Rozak lain kos kitu punya nama ya goniu ya goniu ya goniu ya goniu nya nama serius minta wiridan. Barinya nanti sugi-sugi ya goniu ya goniu. Tapi Buyut Mansur mah mere wiridan teh pohara jasa tah masuk inget ka di itu teh nu sok urang di jarahan teh di mana di Madura sakara Ki Khalil Bangkalan. Ki Khalil Bangkalan muridna teh muridna ye rakyat melak bonteng asal dek di ala geus kapiheulan ku pamalingan, asal isuk dek di ala geus kapiheulan ku pamalingan. Aduh sakjana aing nu melak batur nu ngasaan kadanan ngajual atuh ngasaan sakjana aing bebeja we ka guru aing. Ki Holilna keur magahan santri pas jurumiyah keur magahan jurumiyah pas datang waalaikumsalam bari ceuri naon kula melak bonteng ajo bonteng dari piheulaan ku pamalingan aja maksudna pamalingan supaya beunang lah geus bae lamun aya pamalinganana tah mama keur ngaji Zaidun Qaimun bacakeun Zaidun Qaimun artina Zaidun Qaimun teh Ki Zaid nangtung geus bae nya ka ditu bener pas datang ka ditu tah isuk-isuk aya pamalingan keur maling bismillahirrahmanirrahim Zaidun Qaimun pamalingan nangtung bae kieu bae kieu bae manjur Zaidun Qaimun anu merena wali coba nu merena Habib Rozak gelut di dieu wali manjur wali mah teu kudu hese jeung wali mah Masya Allah sapoe sapeuting nangtung bae bebeja deui nya ka mama ulah nangtung bae sedangkeun pamalinganna atuh tatangga kula tadi mah supaya cager deh, cager deh, neruskan nu kamari Zaidun Roja'a Ki Zaid balik hartina bacakeun ka ditu ge datang ka ditu Zaidun Roja'a bang alhamdulillah sakiana aing kunaon ku sia atuh disirep nangtung bae wiridan aing wiridan naon eta asal pamalingan Zaidun Qaimun supaya nangtung bae coba ku aing dek disiat dek dicoba bener di kebon nu sejen aya nu maling Zaidun Qaimun terus bae maling sial teu manjur masih loba keneh dongeng carita teu kudu ka Bagdad dicarita sekitar urang ge wali-wali Allah Masya Allah luar biasa iyalah urang cinta ka Kangjeng Nabi cinta ka para wali Allah atuh teu panasaran sebab Kangjeng Nabi nu dicintai ku Allah wali Allah nu sangat dicintai ku Gusti Allah atuh maknya urang mencintai nu dicintai ku Gusti Allah henteu kabawa ka ditu mudah-mudahan urang kabehan nu hadir di dieu khususna umumna muslimin wal muslimat kabawa ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihijikeun jeung Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sekilas adapun cerita tuntunan thariqahna eta mah rahasia engke bae saha nu hayang silahkan datang ka kula atawa ka Habib Rozak silahkan tama datang di mana geus gede hutang datang frustasi ngaranna teh mah kula neuk norekat bae emang kunaon kitu lah geus teu hayang usaha cakeun emang kunaon hutang sabelit hulu siapa lain neuk norekat frustasi mah
Itulah para jamaahnya hapunten tina sabudaya kalepatan sareng kakiranganana kurang kupingkeun tamu urang anu tiaman Habib Zaid bin Yahya kalersan hampura aya nu membisiki kadu kakaula hiji Kiai Nur Hasan Cikande nuju kritis urang doakeun kadua Kiai Gomrowi Panggang nomor katilu Habib Lutfi anu direncanakeun bakal ka dieu kelelahan manehanana hampura-hampuraan sangat lelah acara keur peuting ge setengah acaranya na pulang lain teu maksud ka dieu sangat lelah cek mana teh bisa dipaksakeun padahal nya tetep hatena di dieu urang doakeun mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala jeung urang ge sarua mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah sehingga urang dihijikeun jeung para ulama para habaib jeung para zuriat-zuriat Kangjeng Nabi para aulia Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakitu bae pihatur disim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim walau zuhara lan lamun lahir lausun apa laus bi asli qatlin kalawan asale mataini duna amdin wa khata Walerana maha-mahalan kaluluputan fala qasamata fil asr maka orangana sumpah iku maujud ing dalam mungguh kaul asr wala yuqsamu fi tarafin lan ora dan sumpah opo ing dalem pucuk sewiji wa itlaf malin lan ngarusak harta illa fi abdin angin ing dalam hamba fil azhari ing dalam munggu kaul azhar wahia lan utawi qasamah ayahlifal mudda'i iku yentah sumpah sapa mudda'i ala qatlin idda'ahu iyatasamatain kang ada wa yang mudda'ihu ing mudda'aleh khamsina yaminan ing 50 sumpah wala yustarat lan ora den syarat mualatuha panuli-nuli ing qasam alal madhhabi ing atase mungguh madhhab walau takhallalaha jununun wa igma'un lan lamun nyela-nyelahu ing aiman apa pira apa junun edan au igma'un atau aya bana maka neruskeun ya mudda'i walau mata lan lamun mati yang mudda'i lam yabni maka orang neruskeun sapa warisuhu kama waris ing mudda'i ala sahihi munggu kaul sahih para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah alhamdulillah dina minggu ieu urang masih keneh dibere nikmat sehat nikmat afiat tur dibere teu
boga pagawean naon hujan ge henteu ngabesan ge henteu urang melampiaskan diri ngaji jadi pelampiasan tina pagawean lumayan sakitu ge dina minggu kamari alhamdulillah urang menang hasil donatur jang kepentingan haul 37 juta alhamdulillah tapi gede sakitu ge sebab dina minggu ieu nu kamari teh double nyana rencanana kitu prek teu kabawa duitna emang watek pelit bete meureun masalah jadi ta minggu kamari merana 37 juta jadi urang beuki nyereset bae waktu tinggal 2 kali deh langsung katiluna pelaksanaan gara disiap-siap ke tasbeh-tasbehna nu pegat geura sambung ke can boga geura meuli atawa menta atawa maling dek zikir maling tasbih teu beres teu pagawean mending ulah make tasbih ulah hiji mawa tasbihna 20 maksudna bari jualan dilempeng-lempengkeun ku urang hate urang dika Allahkeun ulah aya indikator-indikator ulaya indikasi jadi orang ulaya muatan gorod hiji be orang zikiran ruruba ka Allah melalui haul Tuhan Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahu aziz nu harapan urang hayang diaku selaku muridna jadi orang berharap dicatat selaku murid Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu nu paling urang hayangan ialah diaku selaku umat Kangjeng Nabi Muhammad nu di Kabupaten Tangerang mah alhamdulillah di masjid, di mushola, di majlis ta'lim bahkan lapangan bola ge nu biasa sok paranti main bola dipakai maulidan multifungsi jadi di berbagai tempat ngayakeun maulidaan ieu mah aya hiji pertanyaan Abah Haji di lembur kula aya ngarayakeun maulidan di mushola sedengkeun sabari aya qosidah eta mah pertanyaanna kumaha eta hukumna sedengkeun jamaahna lalaki sadayana nu ngawihna rombongan ustazah mantep dong sebenarnya kudu aya peningkatan atuh namun tahun kamaringan kitimpingan doang dina tahun ieu mah qosidahan make aya ustazah tahun hareup atuh gambus tahun hareupna deui ya orkes itu masalah nu bermasalah nama jangke di akhirat
atuh masuk kula ge nyawa ieu mah aya laporan kula cenah kiai di Talaga mah aya qosidahan ya di Talaga kumaha eta hukumna cenah kiai wallahu a'lam bissawab tanya ke kiai dari lembur dari itu kiai pokoknya saya qasidahan mantep tuh masalah ya ini kuku mah ge sebodoh tama tuh ari resep batolos nah itu resep batula eta ge danana saeutik sakitu mun gede mau orkes dina kajian hukum eta ge danana we leutik adena bae gugus di bere leutik danana tahun hareup mah teh ulah hayang nu mere gitu ulah yang mulu dan lah tahun hareup mah guys daripada gonjreng-gonjreng Kangjeng Nabi barang dek dulu kadinya ini mah cewek-cewek ceknya cek Kangjeng Nabi wah saya comeback lagi dah aduh Kangjeng Nabi balik deh kan itu aduh ya Allah jaing betul ditaki gitu kan urang masih kene ngajelaskeun tentang masalah dakwah jeung kosa panjang dongeng nu memang ieu mah lain jang paranti urang ieu mah hakim nu boga keputusan-keputusan karat ngaji ieu al-bayyinah lil mudda'i wal yamin lil mudda'a alaih saksi untuk mudda'i sumpah untuk mudda'a alaih Zaid ngadakwa sesuatu terhadap Umar Zaid ngaranna mudda'i Umar ngaranna mudda'i sadakwa-dakwana bae mah tanpa melalui kekuatan teu bisa diterima kekuatan bagi mudda'i ialah saksi ketika eueuh saksi atau saksi dianggap lemah maka dakwaan tersebut difokuskan ke mudda'a alaih ngaku atau henteu ternyata teu ngaku mudda'a alaih perlu disumpah kah henteu ngakuna naon nu didakwakeun ku Ki Zaid perlu saksi Umar menyangkal dipersilakan untuk sumpah eta teh awalan encan selesai ialah walau zuharul lamun lahir laos diceritakan tentang bagian keguguran laos tanda-tanda kuat mengarah karena pembunuhan ngaranna laos korema tetapi laos tersebut bisa tidak diterima gugur di mana apabila pendakwaanana hanya sekedar asli kotlin dunamlin wa khotoin Zaid ngadakwa kaki Umar
tentang pembunuhan bapakna yakni Ki Bakar. Aya tanda-tanda nu diajukeun ku Ki Zaid setelah diproses ternyata tidak bisa menjelaskan tentang asal pembunuhan. Apakah ia mengenang gitu ngahaja atau ia kesalahan? Jadi berbelit permasalahanana. Ditanya Ki Zaid anu ngajukeun tentang pembunuhan bapakna, saksi ternyata saksi. Laos anu dijadikan kekuatan hukum, tanda-tanda misalnya aya sapatu, misalnya pembunuhan tersebut dibengkar make sorban, sapatu jeung sorban mah eta tanda milik lainnya na bae nu boga model kos kitu, dianggap tanda bukti tersebut kurang kuat. Kecuali engke lamun memang aya sidik jari na kanyahoan tepat akur eta jeung pelaku yakni Ki Umar, agar proses terus bisa berangsur. Andai kata henteu hanya sebatas kejadian secara mutlak, ente bisa ngajelaskan tentang ngahaja atau kesalahan atau syibih amdin. Nah, ieu bagi Ki Umar anu dituduh selaku pembunuh terhadap Ki Bakar dengan tanda laos anu teu kuat hanya sebatas asal pembunuhan doang. Ieu fala qasamata fil asah, tidak terjadi persumpahan. Jadi kudu heula dijelaskan ieu motif pembunuhan anak nya apa henteu ngahaja atawa khoto kakara didinya terjadi persumpahan untuk memperkuat perlakuan pembunuhan terhadap Ki Bakar. Sebab engke hukum anu bakal ditibakeun antara ngahaja kasalahan syibih amdin, hukum-hukum tersebut kan berbeda. Nu mantap ieu kudu sangat hati-hati. Di dieu mah maksudna laos tersebut gugur dianggap lemah lantaran saksina eueuh, tanda buktina geus sangat lemah, maka neangan heula ulah waka disumpah. Lantaran ieu kan jelas soal Ki Bakar terbunuh kan jelas. Geus lamun memang engke langsung diajukeun teu aya persumpahan berarti kan Ki Umar teh gugur. Anda gugur tidinya berarti kan selesai urusan anak. Anu bertanggung jawab terhadap pembunuhan Ki Bakar saha? Sedengkeun nya ngagoler. Nah, jadi eta Ki Zaid pengajuan anak perlu dipertimbangkan deui neangan data-data otentik nu kuat selain daripada saksi tanda bukti naon deui. Ulah waka dikembalikan ke muda aleh supaya muda aleh sumpah menyangkal tidak melakukan. Ulah waka kitu heulanan. Jadi pending heula 1 hari, 2 hari, 3 hari tanggung jawab polsek atau polres atau lamun geus di kejaksaan berarti tanggung jawab kejaksaan tahan deui untuk memberikan makan selama encan itu aya keputusan. Dahar dibere dahar sakitan teh. Minum mun biasa kopi, mun biasa susu. Namun biasa daharna jeung daging bere daging. Ninahin terjadi jadi sakitan teh. Sakumaha kebiasaan anak nyana kudu dicumpona. Di urang mah lain, asal ditahan we tempe. Kangkung setengah mateng.
teu diuyahan-uyahan acan lain gitu kita mau urusanana proses di sel eta mah engke mun dibui terserah tah aturan-aturanana hari ieu mah heula selama encan kapanggih mah nyana biasana nginum susu beres susu biasana ngopi rokok di samsu waduh ceknya naing mending gua diproses ya kieu bae ngeunaheun ieu supaya nyana engke pengakuanana mantep. Aduh cenah kiai eueuh danana jang mengarah kadinya tah di negara encan nyisikeun dana untuk sakitan-sakitan tersebut penyidikan polisi teh eueuh dana maka polisi selalu minta bantuan pada orang-orang kuat yang ada di wilayah itu untuk mencari sakitan maka engke jelema-jelema anu biasa ulin jeung polisi ngabantuan pelimbah biasana aya tah terus ketika pelimbah maling eta polisi teu bisa ngomong cau kunaon emang sebab nyana geus selalu dibantu ketika nyana boga kasus atun teu selesai ialah hukum di Indonesia seperti itu. Waduh, masya Allah. Urang menyeritakan hukum tete selesai dihandap mah. Nu ngabunuh pembunuhna can selesai, nu maling pelaku malingna teu selesai. Iraha kapanggih anu leungit motor 100 suka panggih nama pelaku paling hiji. Anu maling 100 motor nu kapanggih hiji pelakuna paling kapanggih hiji 1000 di Kecamatan Pasar Kemis rawan luar biasa urusan pemalingan timimiti maling mobil aya maling motor luar biasa aya jasa maling sepeda maling HP termasuk bobogaan awewe dipaling Masya Allah ya pemalingan geus lain ka benda-benda tajem benda-benda hipu ge terus dipaling terus ada kumaha meureun lalakona ya Allah nah eta lah kos kitu kaayaan di Indonesia sementara di luhur mah kuari geus caritakeun tentang aset-aset negara geus mah besi baja geus mah aluminium geus mah tentang minyak geus mah tentang Telkom kuari nu deuk direncanakeun dijual di PLN coba sementara di handap mah dibejakeun dana kandas dan lain di luhur mah geus direncanakeun selain eta dan lain-lain sebagainya naon deui nu deuk dijual makana tinggal digadekeun bae Indonesia ka ditu nu ngeusiana urang kos itulah batur di laluhur bebejana mandek ngurusan urang ternyata nyana nu diurusan ku urang dibalik jadi ketika urang nyaritakeun tentang berbagai kasus teu pernah selesai tapi di luhur mah nyana lain nyaritakeun kasus-kasus kos kitu naon kitu urusannya mah urusan nyana bae nah ieulah Indonesia alhamdulillah ya rabbil alhamdulillah sia ditoraka sia alhamdulillahirabbil kene bae blon alhamdulillahirabbil anu alhamdulillah teh nyawana naon blon ya Allah geus ki gaya da kuat aduh masyaallah hanya ganti jelema-jelemana doa waregaran pelaksana mah gitu-gitu ke wala yuksamu bitarfi nula disumpah dari urusan tentang penganiayaan selain daripada pembunuhan misal urusan tentang motong curug taeta tekudu aya persumpahan ismali itlapi malin jeung teu aya persumpahan tentang
perusakan harta. Nah ieu mah lamun memang mudah alehna geus jelas siap manehanana untuk melaksanakan nu didakwa ku mudai setelah ditingali keayaanana memang jelas bukti geus we ulah disumpah da memang geus Zaid dianiaya ku Ki Umar kemudian dipotong curugna atuh kapan eta mah anu dipotong Ki Zaid nu motong Ki Umar setelah didakwa ya pasti bae atuh Ki Zaid teh jandeuleuh beungeut Ki Umar da ka mana lumpat ka jeung ku kumaha ge nah sumpah teu masalah sim Ki Zaid disumpah teh lamun aya gitu saksi-saksi leuwih otentik deui sebab tamat tandana langsung Zaid nu dianiaya Ki Bakar Ki Umar anu menganiaya lamun memang ngahaju salah ladar ketika henteu sadar tetap al yamin lil mudda'i al bayyinah lil mudda'i wal yamin lil mudda'a alaih lamun memang nya ngahaju ngaku masalah ketika henteu ngaku terjadilah tetap baik permasalahan berlanjut sakumaha tadi urusanana ya saksi lamun memang manehanana itu langsung ngaku masalah teu ngaku persumpahan tetap berjalan eta manggeus lain main laos-laos deui lantaran ieu mah langsung antara Ki Zaid jeung Ki Bakar illa fi abdin fil azab kecuali anu berjalan dina masalah pembunuhan kepada seorang hamba ia tetap berjalan persumpahan kumaha sumpahna berbeda jeung sumpah-sumpah anu biasa wa iya sumpahna ayah lipal mudda'i ala qatlin idda'ahu jadi berarti lamun ngajukeun ieu si mudda'i terhadap mudda'a alaih kemudian menyangkal maka mudda'a alaih kudu disumpah persumpahan hana lain sekali dua kali tilu kali tapi khamsina yaminan 50 kali sumpah jadi sumpahnya lain sembarangan ya 50 kali wallahi demi Allah kaula henteu ngalakukeun pembunuhan terhadap Ki Bakar wallahi terus bae 50 kali kubata kudu terus-terus wala yustaratu wala tuha henteu disyaratkeun kudu terus-terusan 10 kali eureun 10 kali eureun 10 kali eureun masalah sahanu nyaho 10 kali eureun 20 kali tunda 30 kali nyana haju ngaku walau taqallalaha jununun lamun memang keselangku edan 10-20 kali ieu ditunda heula baralik heula ke isu karak dimulai persumpahan 30 kali deui ternyata nyana barang datang ka imah mikir barang mikir meureunanan sieun disumpah stres edan au ikbaun atawa ayan maka bana lanjutkeun walau mata lamun paeh lam yabni warisuhu ala sahih geus teu kudu dilanjut ku ahli warisna walau kana lil qatil wallahu a'lam